Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kapenak teh Jang Adit teh? Nyeta teh kapenak moms geus ditatanyakeun ka babaturanna oge. Ting ka mana teh budak teh? Nah iya tahu Jang Adit ka mana meuni sok ngahariwangkeun ka kulampahna teh. Heg tadi oge di Pak Haji teh. Adat-adatan deui ka dieu ngaranyah gedang cenah bejana mah. Heula tungke mah pasantrenkeun we moms. Kira-kira budakna kitu mah. Kan di pasantrenkeun teu gaduh biayana. Heula atuh aya pertanyaan lawe kumaha budakna daekeun teu na. Urang tanyaan kin mah atuh Jang Aditna. Ai ditanyaan heula mah sugan we daekeun. Ai masalah bekal mah nya insyaallah lang ke urang usahakeun. Heeh. Suganan enak nyangan pangusahaan ieu teh sugan meunang kitu tah. Nyanggai atuh ai kitu mah. Heeh. Mama meureun didoakeun ujang sing hasil sing aya nu ngagawekeun ujang. Mohon amin. Atuh ayeuna bareng milareunna padamalan sugan aya kitu tah. Heeh, gawe atuh jang jung didoakeun ku mama sing meunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cuaca ini panas ieu hirup nih ku beban itu pemajikan aya ningali itu kusang konseng dapur kebon lega sawah boga haji meureun geus 5 kali ke haji teh haji meureun batur teh nyebutna teh pokona nah ini juga si Sablu Sablu kemana Sablu? Ka urang lain Pak Ji. Soang kita udah gede gue soang atuh kasihan Sablu kemana wae terus kita Sablu udah gede gue Oh, heula tuh Pak Ji. kade Oh, kade ngapi naon Pak Ji? gampang nyarita murah tuh jeung haji ngapi Moal itu kitu masalah sadit deui Pak Ji teh. ada dia atuh faktor nyopan tingan ke haji ngarep jukna Oh, punten tuh Pak Ji. mana tuh Sablu teh udah gede gue panas-panas kieu Nya eta Pak Ji dengan pidameleun teu aya geuningan. tidak meuleun Mun baik ngalah sampel di haji di Buluhan mah ieu teh Pak Haji. aduh gagal mah ka haji ngomong gitu cacat-cacatnya haji teh geus 5 kali Aduh, panangan ulah kitu. oh kai haji mah pan bel mun haji ngaranna ge meureun mah haji we jelema gablek haji mah mah ieu kudu nyebut ka teh haji atuh teh Sablu lain mah keurna pagawean lain Heeh, Pak Haji nyatakeun. da itu urang ka kebon jeung haji hayu ayeuna Heeh, teh sawios hayu atuh. hayu urang ka kebon ke diantarkeun ku haji bisi teu nyaho kebonana Hayu Pak Haji atuh. ayo Aduh, nu belah girang geus dicatetkeun ieu teh. Nu dihilir dicatetkeun. Geus aya ti dieu ma ijo. Ma ona sahadeui da beres kitu ieu teh. itu kontrakan haji kene ieu teh Sablu Oh, itu teh. udah kamar di buluk teu mayar jadi kosong ya teh siga si RT itu teh kan geus kenaon si RT teh Je, kemana Je? Assalamualaikum Waalaikumsalam Je. Jangan atuh, teh. Aduh, Ji, euy kaing. Jeung sae eta Je? eta nu hayangan gawe ntar di kebon Eta tuh senal. bukan ada wujud atuh ning yo kan geus kenaon teh Biasa bansos Je. aya ngaran Pak Haji di dinya Acan aya ngaran Pak atuh Haji. tuliskeun ngaran Pak Haji Emang kudu itu Haji, kudu kebagian. kudu Haji ge meureun hayang duit nu kitu Oh, kudu teh Je dicatetkeun. atuh kudu ngaran Haji dirinya Oh, dicatetkeun atuh sugane nya ngaran Haji keluar ge. lain teh Haji teh ka kebon di rumah teh Hah? ka kebon Kebon nu mana? di ditu teh anu di pentas Oh, 6. hayu
Tinggal ya tuh. Tawa haji. Itu nu haji hungkul ji. Oh, nu haji nu saha deui atuh le iwal ti nu haji. Kamarana eta ji teh. Eta ka kebon lah. Salam heula tuh jeung haji. Cari cingol sia teh atuh. Ka haji teh kitu-kitu teuing teu sopan. Dijual kebon. Andi dijual ngerasakeun sampo eta hui. Oh. Jeung teh nu ngalanna teh. Dikulikeun anu mah. Heula atuh ji di dieu ji. Haji teh nyaasa ari kalinya ke kebon ngereueuh Oh, Ayo atuh berak ge. ah. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku sudah buluan. Gagabah itu teh saha? Udah kelentik teh haji atuh si teh. Ari haji kunaon? Hampura teh. Eta budak leutik kakaseleun atuh nyebut ka haji kitu. Ayo keburu burit ah. Oh, nanam. Raya nama. Nyeri awak keneh. Ih, sakamari. Wah, pasti tak asa aya ganas. Ini si Haji. Lentang ah. Iya sablu, kebon hieu teh sablu. Oh iya, Pak Ji. Oh. Bagus nama alahan atunya ngereueuh. Oh. Pak Haji ada kuda gede geula ka itu jeung si RT. Kebon geula itu. Oh, siapa Ji? Itu ah, lu ka itu. Ganti. Naon saja teh hui segera rek kieu tadi ala. Ieu teh. Saru kieu. Dengan dua betina tadi. Oh, aji cobaan. Asa. Iya teh mau kamari nu digadekeun teh teh. Oh. Kamari mah lobot ieu teh teh. Lobot kamari mah buah teh bak sabaraha juta kamari urang ieu. Yo. Oh. Saha dinu haling kana teh? Haji. Tekan sablu. Blok bengal teh sablu. Tekan. Blok bengal teh sablu, tekan. Yuk, milu enak sia. Haji naon haji teh? Bawa ka sablu. Naon? Teh kita kan udah gini. Ieu teh, kamu teh. Ayo teh. Dak teh. Kang rungkeun anu teh lah. Mawa teh itu sablu. Kita ni